Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Umurna kira-kira 10 atau 11 tahunan. Dina zaman harita mah si Ujang mindeng keneh uulutudan. Ulin diburuan, huhujanan, atawa mun halodo sok anteng di pipir imah. Karesepna teh ngala undur-undur, atawa nalian lege, anteng adeges kitu teh. Mitra kaum dangu ari sapopoe nama si Ujang teh raman ngiclik nuturkeun emakna eueuh batur ulin nu sejen malum zaman harita imah di pilemburan ancal-ancalan keneh demi kasab mana dagang kukuluban kaya ning kulub hui kulub jauh kulub suuk jeung kulub sampe dibawana di ais dina boboko jeung disuhun dina nyiru dituruban ku daun cau. Dagangna taramatuh kitu we sepanjang jalan dago aya urang dago di dieu pangjauhna dagangna di Rembrandt Plan hareupeun gedung hebe naon cenah gedung hebe mangkin kumanggang diwartosan bubuhan di dinya sok loba nu arulin atuh kabeh kalerna aya lapangan bisbol. Urang dayuh oge bareukieun kana kulub hui jeung kulub suuk teh. Ari balikna mun dagangan geus meh beak, lempang katonggohkeun, nyacat sapanjang dago we, teuing lebah mana lemburna mah. Manggang oge teu apal. Teu cape najan kakarak umur 5 atawa 6 taun, lempang jeung emana mah, komo ayeuna geus 10 atau 11 tahunan, Ujang ngicilik teh. Da loba eureun ongkoh loba nyimpang ongkoh nyimpang sote nawarkeun kulub hui atawa kulub suuk ka imah gedongan nu aya di dago ambeh isukan tinggal nganterkeun. Mitra kaum dangu zaman keur weurit keneh harita teh sagala ge hese dina zaman harita peperangan teu weleh dordar keneh ngalawan soldadu Walanda dina agresi Walanda kadua nu hayang ngawasa deui lemah cai pangpangna di wewengkon Bandung tina hal eta nu usaha kana dagang teh beunang diitung ku ramoleungeun komo mun dagangna kadayeuh mah leheung emana mah gede kawani meureun bakating kubutuh keur pangupajiwa jeung ongkoh bawa teu nyaho kana kaayaan zaman nu geus mimiti robah. Ari bapana teuing ka mana da asana can kungsi panggih manggang oge
teuing geus pupus teuing kumaha. Kungsi ngadenge cenah bapana teh diirid ku Jepang. Kudu milu Romusa ka wewengkon Cikotok nu aya di Banten Selatan, nyieun jalur kereta api ti Batavia ka Tungtung Banten Selatan dina zaman harita. Minangka tempat tambang emas anu dikeruk ku Jepang pikeun biaya perangna. Mitra kaum dangu di hareupeun gedong hebe jalma pagaliwota bangsa Walanda jeung bangsa Inggris teu bisa ngabedakeun dasarua bulena sarua harlung jangkungna. Lolobana make seragam soldadu bae. Aya deui soldadu nu semu hideung sok disebut Gurkha. Terang Gurkha mangga taroskeun ka dini aki urang panginten terangeun upami ngalaman dina zaman harita. Jol deui sababaraha truk tarurun di Wilhelmina Boulevard. Emakna mah paciweuh ngaladangan nu meuli aya Walanda, aya Gurkha, nu siga bangsa urang ge aya paciweuh. Dagangan laris, paciweuh, sakeak dagangan geus beak. Heuleut ti sawatarana emakna beberes, ngeprukeun boboko jeung nyiru, samping kebat paranti ngais boboko dikebutkeun, rek balik. Ujang, tong ka mamana. Dagoan sakedeung. Mereka cai heula. Cek indungna. Sakitu nu kadengena teh. Boboko nyiru jeung samping kebat ditinggalkeun. Ari si Ujang diuk bari nungguan boboko jeung nyiru nu sina geus ledis. Ngan orokaya mitra. Orokaya sanggeus ditungguan sabaraha lilana anak pleng teh emana tembol-embol. Na jero hate si Ujang tatanya, "Ka mana ari emak?" "Kunaon?" "Mani eueuh beja." Teu nyaho ka mana, teu nyaho kunaon nu antukna ngadagoan ti barang nepi ka peuting, ti peuting nepi ka beurang deui. Si Ujang angger diuk cingogo nyempod beureum jeung bentak didinya, sare hudang didinya kaibunan, kahujanan, kapanasan. Singkat cerita, isukna pagetona emakna eueuh beja, eueuh carita teu ngaringkang sanajan ngan ukur kalangkangna. Capkeun dina hiji mangsa kedepru kadenge sora sapatu. Aya Walanda pok tumanya kasih Ujang. "Ai kamu orang masih kecil ya? Ai kenaun di dieu?"
ngadaguan emak tuan. Jawabna. Basa ditanya sahangaran, jawabna Ujang. Ditanya padumukan, jawabna Gideg. Ukur nunjuk ka belah kaler. Duka ka bojong soang, duka ka ujung berung, manggang oge terserang. Duka ka Tasik, duka ka mana? Ditanya ngaran mana, jawabna Gideg. Ukur nyebut emak. Ditanya ngaran bapana, jawabna Gideg. Ukur nyebut bapak. Kusiwal Walanda ngaluarkan kertas, ditulis Wachten of Mother. Di handapna aya tulisan, artina ngadagoan emak. Dititas supaya asup ka gedong hebe si Ujang kalah ngahunted. Kulan mohon Wachten of Mother upami Belanda nya, upami bahasa Inggris mah pangginten waiting mother merenya, waiting of mother. Mun Belanda mah Wachten gitu, ada di Wachten of Mother. Di handapna aya tulisan ngadaguan emak. Dititah supaya asup ka gedong hebe si Ujang kalah ngahunted. Bari nyebut ngadaguan emak. Dibawa kana mobil soldadu embung. Kalah ceurik gogorentelan, bari ngomong ngadaguan emak. Mitra kaundang. Poe kapoe karasa menila pisan pikeun si Ujang dina mangsa harita. Antukna saminggu eueuh beja. Sabulan eueuh beja. Sataun eueuh beja. Tug nepi ka mang taun-taun eueuh beja eueuh carita ka mana ari mana. Boboko nyiru jeung samping kebat paranti ngais geus leungit teuing ka mana. Barang dahar sakapanggihna, nginum sakapanggihna, baju rawek, beungeut geus lodro, gawe nangan seukur diuk cameot ngadaguan emak. Mun aya nu nanya, ukur nembongkeun tulisan urang Walanda teh ya. Tulisan Wachten of Mother ngadaguan emak. Dahar cukup sangu sabungkus. Deungeunna saaya-aya, mindengna ukur jeung uyah, manggil lauk asin teh kaitung mayor. Teureubna ge 2 kali, teurabna maksud teh 2 kali. Dahareun teh pamere tinu haat bae. Emakna eueuh beja. Malah kungsi si Ujang nyaksian di dinya aya pertempuran ragot, aya nu ngaguling, aya nu gegerelengan, aya nu molotot, aya nu ngajeleng, aya nu sakarat, aya nu sosoak, aya nu ngahep-hep. Nyaksian oge aya nu maot tuluy jadi pahlawan. Nyaksian di dinya aya nu tatu tuluy tanpa daksa, nyaksian di dinya aya nu ceurik tuluy barintit. Mitra kaum dangu nincak dina hiji poe Bandung ngelun ku haseup. Bandung dihuru, Bandung jadi segara seuneu, Bandung jadi lautan api. Si Ujang nempok pisan ku panona nu ngungsi ting araleut kakidulkeun ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngajingjing buntelan. Nyuhun samak ngelek boboko, aya nu sagala dibawa nanggung jeung nyuhun bari ngajingjing. Nyaksian kitu si Ujangan ukur celeumeut. Merdeka, merdeka, merdeka cenah mitra anu pating gorowok. Bari lempang kakidulkeun. Lila-lila hareupeun gedung hebe simpe, Walanda mimiti lusles teuing ka mana. Sanggeus merdeka gedong hebe disebut gedong sate. Si Ujang nyaksian pisan basa gedong sate loba jalma larsup, nyaksian oge di gedong sate loba jalma parlente, nyaksian oge nu turun unggah kana mobil.
Si Ujang nyahoan yen unggal peuting di gedung sate aya cahaya lampu mani mabra. Ujang oge nyahoan asalna Renbrandweg teh diganti jadi Wilhelmina Boulevard. Sanggeus Merdeka diganti jadi Jalan di Penogoro. Bari angger dahar cukup sanggu sabungkus. Dengeuna saya aya mimindeng na ukur jeung uyah. Manggih lauk asin teh kaitung mayor. Mun ditambah tahu terabna 4 kali. Kitu ge dahareun teh pamere tinu haat bae. Makna eueuh beja eueuh carita. Zaman Orde Lama ge si Ujang milu nyaksian ngadenge nu nyarebut ganyang nekolim, ganyang jeung ganyang sagala diganyang. Kanyahona ukur garo ganyang. Zaman Orde Lama ngaguruh nu pidato revolusi can anggeus, ngaguruh nu surak, ngaguruh nu ayuh-ayuhan. Kumpul di lapangan nu lega. Tahun-tahun Ujang umurna beki nambahan, beki kolot, beki robah sarua jeung robahna nu larsup ka gedong sate, sarua jeung robahna lapangan di hareupeun gedong sate. Asalna disebut Rembrandtplein terus disebut Gasibu. Si Ujang nu kiwari geus kolot urang sebut bae Aki Ujang. Nyaksian bandera beureum bodas ngerab-ngerab katebak angin di pakarangan gedong sate. Parandene kitu angger dahar mah cukup kusangu sabungkus. Dengeuna saya aya mimindeng na ukur jeung uyah. Manggih lauk asin teh kaitung mayor. Komo mun ditambah tahu jeung tempe terabna 8 kali. Kitu ge dahareun teh pamere tinu haat bae. Sedengkeun emana nepi ka harita oge eueuh beja eueuh carita. Dina zaman Orde Baru pisan si Ujang atanapi ayeuna mah geus jadi Aki Ujang. Ngilu nyaksian jalma bararis rapih. Tara aya sora sakemek ukur sora tarompet meretet. Ari upacara Agustusan Aki Ujang sababaraha puluh kali nyaksian upacara Agustusan di dinya. Manehna unggal taun nyaksian loba nu pidato bari ditungtungan menurut petunjuk beliau, numutkeun pituduh beliau. Nyaksian nu ditewakan, nyaksian nu diagung-agung, nyaksian nu dikerwed, nu awakna tatoan dipetruskeun. Nyaksian oge bandera beureum bodas ngerab-ngerab katabak angin di pakarangan gedong sate. Tapi anggar dahar mah cukup sanggu sabungkus dengeuna saya aya mimindeng na ukur jeung uyah. Manggih lauk asin teh kaitung mayor. Komo mun ditambahan ku tahu tempe jeung endog sabeula terabna teu kaitung. Kitu ge dahareun teh pamere tinu haat bae. Ari mana angger eueuh beja eueuh carita. Zaman reformasi Aki Ujang milu nyaksian nu alet-aletan bari ngagorowok, nyaksian nu mindeng demonstrasi
budak ngora kolot lalaki awewe nyaksian nu loba nu ngacung-ngacung kalebet nyaksian nu mindeng silih seret keur demonstrasi nyaksian nu kalaparan nu hayang dahar nu hayang nginum nyaksian nu kapanasan nu kahujanan nu kaibunan nyaksian nu antri duit nu ngantri minyak tanah nyaho aya kompor gas ngabeledug nyaksian nu korupsi alangah elengeh eueuh kaera weureu seubeuh alatan duit menang basilat nyaksian bandera beureum bodas ngerab-ngerab katabak angin di pakarangan gedong sate. Tapi Aki Ujang angger dahar cukup sangu sabungkus dengan asa aya-aya mimindeng na ukur jeung uyah manggih lauk asin teh kaitung mayor komo mun ditambahan ku daging sakereut mah teudabna sandang-endang kitu ge dahareun teh pamere tinu haat bae ari mana angger eueuh bejana. Mitra kaum dangu sanggeus belasan tahun zaman reformasi umur Aki Ujang meh nincak 80 tahun leuwih saeutik. Harita manehna dina poe Jumaah hujan munggaran ngagebret sabada halodo entangan-entangan awak Aki Ujang manimut cicid ngiuhan dina sosompang gedong leungeuna ngucek-ngucek kertas nu aya tulisan ngadaguan emak teh. Eta kertas teh dipupus tipisan dibungkus ku plastik ulah cecek ulah bocek ku kertas eta zaman Walanda ku melendang keneh malah mah zaman Walanda Ujang kung sihirup senang ku sabab loba nu mere dahar loba nu mere sangu sup kertas diasupkeun kana saku bajuna nu kagambar banget makna ngora keneh kira-kira umur 24 bukna luis semu galing palebah tarang banget buleud geulis kulit hejo carulang di samping kebat telayu sekar make kabaya rada logor rajeun ditiung ku karebong kayas anjakal samping kebat nusok dipake ngais boboko leungit ieu teh teuing ka mana cek Aki Ujang ngomong sorangan awakna ngeroktok katirisan. Sanggeus hujan raat Aki Ujang nangtung bari rumanggiung tuluy ngadon ngajogo di sisi kaler jalan di Penogoro hareupeun gedong sate di dinya pisan emakna kungsi ngomong Ujang tong ka mamana dagoan sakedeung emak rek cai heula pleng teu datang nepi ka harita duh emak ka mana tuh emak teh aya nu herang ngagendang dina kongkolak panon boa ma aya nu margasa boa ma ka irid ngungsi teu bisa balik deui boa ma dipaksa pirusak Walanda boa emak dipaksa pirusak ugurka boa nyangsa ngabebatang kacentang bedil duh emak di mana tuh emak iyo Ujang nganti-nganti sakieu lilana geuning emak teu datang Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nu dipikareus dipikadeuh ku Mang Anggang salawasna nu nuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun poe geus ngagayuh ka peuting angin beuki tiis seak awak Aki Ujang ngaheab panas mural oho batu karobak kana kantong keresek nu dicekel ti tadi tuluy ngodok botol plastik cai keur nginum muka tutup botolna leguk nginum
hayang ngalungsar, hayang nyang saya, hayang ngarengkol disebut haneut. Oro kaya mustahil pikeun dirina dina mangsa harita. Lep si ake ngalepkeun kopeahna, nu meh bulukan, nu laledeh di sisina, anu bareto kungsi dibere ku salah saurang bapak-bapak nu kabeneran ngaliwat kadinya. Tapi angger karasa tiris kana ceuli, kopeah teh temetu, kusabab angger karasa tiris kana punduk. Awak ting sariak, awak muriang, awak ngagibrig. Aki ujang anggar ngajogo cingogo netep lampu hias di gedong sate. Cang mabrak ngadagoan emakna. Sanajan geus sakitu lilana, maehna gilig moal incah balilahan. Batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalek pangesih hate. Sangkan tos sumoreang du diri hungkul tuh Kocapkeun isukna. Keur carang-cang tihang, tukang sasapu, tukang bebersih jalan, nusok make seragam koneng, katampo anteng ngosrek sasapu, hatena ngecewis, nasaha nu nenden patung di dinya di sisi jalan. Tuluy eta patung disedkeun ditetep sakedeung, tuluy sasapu deui. Berai beurang panon poe geus meletek, mimiti loba nu ngaliwat nu lempang bari netep patung pada muji alus ceples pisan jelema keur cinutrung. Mitra sapoe patung pada ngantep, 2 poe pada ngantep keneh ukur ditingali kuno ngaliwat wungkul. 3 poe mimiti aya nu ningali ti polisi pamong praja. Sabab nu ngaliwat mimiti eureun nu terus ngagimbung ningali eta patung. Malah aya wartawan sagala, aya seniman, aya polisi, aya tukang sasapu, aya nu dagang inuman, aya nu dagang rokok, aya nu dagang gemblong naon ku hanteu. Da loba jelema teh di dinya bari nonton patung, bari jararajan. Polisi pamong praja nalengteng saha nu nenden patung di dinya. Tapi eueuh nu bisa ngajawab, eueuh nu bisa ngaku, eueuh nu bisa nyaho. Tina hal eta wartawan paheula-heula nyieun barita, bari nyimpulkeun sorangan. Atuh ger dina koran ditulis yen ayana patung eta teh ti seniman nombong kanyahoan ku batur. Seniman nu nyumput buni dinu caang, nenden patung hasil karyana di sisi jalan di hareupeun gedong sate. Tenepi kadinya, malahan nu ahli kana urusan patung mah make milu pansos lamun zaman ayeuna mah. Panjat sosial narulis dina koran ngemukakeun statement masing-masing, nyaritakeun pamanggihna sewang-sewangan cenah eta teh karya monumental gitu nu teu nyaho saha nu nyieunna. Kabeh pada muji ari patung teh dijieun tina bahan batu hideung, nyieunna lemes, gurat kahirupan tembres, kaciri siga nu keur ngapan, gurat beungeut eces, kaciri siga nu keur ngadagoan. Nu jadi bahan carita pedah aya tulisan dina saku bajuna rada nonjol, semu diukir nu nina ngadagoan emak. Luyu jeung nu ditulis ku urang Walanda dina kertas teh. Aya nu ngahartikeun emak teh indung, aya nu ngahartikeun emak teh ngaran pamajikanana atawa ngaran kabogohna eta patung. Katerangan eta teh kusabab mun ngadaguan emak teh artina ngadaguan indung. Tapi naha digambarkeun patung jalma nu geus kolot, nu geus aki-aki, atuh meureun indungna nu didagoan teh geus kolot pisan, boa geus maot.
Kudu namun ngadagoan indung mah alusna patung budak. Oge mun diartikeun emak teh ngaran pamajikan atawa ngaran kabogoh, kuduna patung teh digambarkeun jiri malaki mangsa rumaja. Lain aki-aki nu geus kamong, lain aki-aki nu geus karijut samodel kitu. Sangkan tu sumoreang du diri Kukutu Mitra kaum dangu patung pada ngadeg-deg pada ngalalajoan. Mungguhing nasib si Aki Ujang. Kerja di jelema mah komo kerjag-jag belejag mah. Diri teh taraya nu nanya. Boro-boro aya nu nulis dina koran. Dalah nu ngajak ngobrol oge eueuh. Nah, ari geus jadi patung pada ngagimbung. Malah berkah loba nu arusaha. Jualan naon di dinya. Pada nulis dina koran, pada nulis ge ari geus jadi patung hatu geus eueuh hartina. Aki Ujang geus jadi patung mah moal bisa neangan raratan emakna, moal bisa noroweco ngabudalkeun rasa. Poe ka poe geus kaliwatan. 2 minggu leuwih patung Aki Ujang teh diantep di sisi kaler jalan di Penogoro. Nu pernahna dihareupeun gedung sate. Nu telila tuluy diangkut ku polisi Pamong Praja lantaran nu ngagimbung lalajo patung beki loba ngaganggu patali marga. Patung dipindahkeun ka kiduleun gedung sate disimpen handapeun tangkal di lapangan parkir. Ranyong deui nu nulis majarkeun seni instalasi teu dihargaan. Majarkeun pamarentah teu ngarti kana seni, teu ngarti kana eusi hate seniman. Parandene kitu patung tetep cindekul di tukangan gedung sate. Ngaranna oge patung moal bisa ojah, teu bisa usik, teu bisa malik, teu wala kaya kawas nu geus pasrah. Sumangga masrahkeun nasib kanu kawasa. Teu bisa neuteup gedung sate deui ayeuna mah. Nu jadi ciri keur ngadaguan emakna. Kahujanan, kapanasan, katiisan, kaanginan. Nu antukna mah mimiti semplek teh dina irung. Tuluy semplek dina ceuli, tuluy semplek deui dina biwir. Lila-lila nu sumpung teh tuur, leungeun, dampal suku jeung beuheung. Gulutuk sirahna ngagulutuk, tungtungna awakna bencar. Peurai, sirah peurai, suku oge peurai. Kumalayang ku kabimbang batin tekan diririwi rasa tewale tunggara batin cerik cerwati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate. Aki Ujang nu jadi patung teh. Ieu dongeng siloka ngandung unsur politik. Duka ditujulkeun ka saha mangga oge teu waka bisa nyarita. Heureun kuletah. Aki Ujang tinggal ngagunduk minangka bebelahan batu handapeun tangkal di tempat parkir. Patung alus majar benang seniman aheng numbung katohyan batur teh ayeuna mah geus amburadul. Geus jadi gundukan bebelahan batu nu ngahiji jeung taneuh. Tina taneuh balik deui kana taneuh. Tungtung namah disodokan ku singkup ku tukang sasapu. Dibawa ka sisi kaler jalan di Penogoro. Dipake nyeselan sisi lapangan gasibu. Sesemplakan batu sagede dampal leungeun orok nu aya ukiran tulisan ngadaguan emak siga nu ngintip tina sela-sela jukut neuteup ka gedung sate ngadaguan emak. Aki Ujang ayeuna mah geus bebas. Hayang dahar geus lekasan. Teu perlu sangu ayeuna mah. Jeung teu perlu nginum, teu perlu mandi deui, teu perlu sibeungeut, teu perlu simbut, teu perlu sarung. Teu hayang rumahu. Teu hayang ngalungsar, teu hayang nyangsaya, teu hayang nyaho, teu hayang nyaksian sagarupa kajadian.
ngan aya hiji nu jadi kapanasaran teh nyaeta nu perlu mah ngadaguan indung Ibu Pertiwi kamana atuh batin tekan diri rasa tuwale tunggara batin cerik cirwati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasihate Mitra kaum dangu Ari hebe teh singkatan tina GB Government Brezitven nu artina dinas pemerintahan dina zaman Belanda atau penjajahan Belanda nu ayeuna geus jadi gedung sate ngaranna teh tempat kantor gubernur barunya Bapak Deddy Mulyadi. Naskah ieu dimuat dina Tribun Jabar tahun 2011 nu dipedarkeun deui ku Mang Anggang ngalangkungan dongeng Sunda. Sakitu nu kapihatur mugi carita ieu aya pulunganeun kanggo jalmi-jalmi anu ngarti kana siloka. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. batin cerik cirwati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasihate sangkan tos sumoreang do diri kumpul tuh Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dileleweng, anu haan disobat.